Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Manggali aya kasempatan pikeun nyaritakeun ngeunaan kaayaan Saraswati anu aya dina cengkramanana Ki Sangkal Wulung anu aya di Pasir Gumarang. Sakumaha anu dicaritakeun ku Andaru anu jadi muridna. Anu mereka terangan sanggeusna leuwih ti heula tarung terus dirubuhkeun ku Manggali. Sanggeusna ngarasa cukup mereka teranganana harita Manggali mungkas caritanana. Nah, begitu tah keadaan Ambu Saraswati sekarang tenang, menjadikan bingung juga ya Mang dari tadi teh menimbang-nimbang mau memejaan teh ya dikhawatirkan, ditakutkan akan mengganggu pikiran yang sedang menutupi diri. Nah, menangkap terangan ti Manggali seperti itu. Kagetan oge nang bule, tapi kakagetna nang bule ukur sakedeung. Netep ka Manggali beutus nyarita. Janten Ki Sangkal Wulung teh masihan wartos kitu. Eta Mang? Betul sekali Nang. Menjadikan samporet juga memere waktunya teh Nang. Mang teh kedah nanti teu kedah salempang ku kayaan Ambu Saraswati Mangnya. Ya mudah-mudahan we dinten enjing abdi tos tiasa ngayakinkeun jurus anu kaopatnya Mangnya. Janten masih kena aya waktu lah upami urang ngabujeng ka Pasir Gumarang Mang. Hai. Ya, terus bagaimana Nang dengan pemerintahnya Ki Sangkal Wulung dengan catatan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna itu Nang? Apakah akan dicumponan karap kahayangnya atau gimana Nang? Ya ku abdi bade dipasikeun we catatan rahasiana ka Ki Sangkal Wulung da ari tos kacangking sapinuhna ku abdi mah ilmu nu aya dina catatan rahasia mah kanggo naon dikeukeuk oge Mang. Ya nantilana Nang. Nantilana kumaha ali Mang? Ya kalau begitu mah tuh nanti atuh ilmu panunggalan jati sampurna yang ada di catatan rahasia akan diyakinkan juga sama Ki Sangkal Wulung Nang. Ya teh serius atuh Mang bade teras diyakinkeun ku Ki Sangkal Wulung mah. Ari tos versi yakinkeun ku abdi mah. Tenang we atuh Mang tenangnya. Da mun teu kabujeng ku abdi ge tang terus ambu mah bakal aya anu nulungan Mang. Ya kalau memang begitu mah Mang menjadikan regret juga dan juga mengerti Nang. Hanya saja ya Nang, Mang mah selampang juga nih. Seandainya saja ancaman Ki Sangkal Wulung teh menjadi kenyataan Nang. Nang bule geus rek pamitan asup deui ka jero guha Panamping, tapi lengkah Nang bule jadi kaneg. Waktu ayat tilu jirim nuting curelat anu saterusna marancu dina tangtunganana. Jorelat cidung, jelat cidung, celagedeg. Tilu jirim anu anyar datang siga anu geus bisa nebaka budak lalaki mangkatumaja anu tairian ti Nang bule. Salah saurang jago kolot anu musyrikeun panantripna ka Nang bule terus nyarita. Dewek geus bisa nebak si laing pasina oge budak lelaki anu ngaran Jepri Nang bulenya. Si laing anu goreng sopak mah dewek teu apal
di sisi lain hayang nyaho nang bule dewek jago kolot anu katelah ki petir si samber nyawa. Ieu jawara wanita kolot batur dewek nelahna ambu kalamuyeng si tongkat naga. Anu saurang deh jago kolot di tatar wetan anu geus lama kalangan di tatar Sunda anu katelah Ki Merbabu si pedang panglebur wujud. Jago kolot anu lah Ki Petir si samber nyawa ngawanohkeun dua urang baturna anu jawara wanita kolot nalah ambu kalamunyeng si tongkat naga. Gagang itekna mangrupa ukiran naga anu keur calawak dicakelan ku leungeun katuhuna. Sedengkeun jago kolot anu saurang deui katalahna teh Ki Merbabu si pedang panglebur wujud harita tuluanana nerangkeun maksud kadatangan Ki Petir si samber nyawa anu pangheulana nyarita. Ayeuna ku dewek bakal dijelaskeun karep pamaksudan dewek tiluan nang bule. Di dunya kajawaraan geus nyebar beja ngeunaan catatan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna titinggalna eyang jati sampurna. Anu jelas si laing budak kene can wayah mun si laing ngayakinkeun catatan rahasia eta ilmu. Mending pasrahkeun we ka dewek nang bule nya. Ambu kalamunyeng si tongkat naga milu nyambungan caritaan ditujukeun ka nang bule. Bener. Catatan rahasia anu dibawa ku Andika. Mending gancang bikeun jeung tibatan kudu direbut secara paksa nang bule. Ki Merbabu si pedang panglebur wujud jago kolot wedalan tatar wetan milu nyarita masih aya logat ti tatar wetana. Jadina kowe masih wong cilik nang buleo. Ndok monang meyakinkan ngelmu nganu ngaya dina catatan rahasia. Sebab seumpamane dipaksakan toh ngeta disina entok ketlekan. Kowe iso jadi wong gendeng atawa gelok nang bule. Ayo tak kasihkan catatan rahasiane. Ayo nang bule ngareret ka Manggali mangrupa isyarat sangkan dijelaskan ku Manggali. Ahai. Perkenalkan lebih dahulu aku penjaga sumur Rego Panamping yang membogaan nama Gali Surali si Jawara Idaman. Menjadikan harus diketahui sama kalian ya, denger ini, bahwa catatan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna ditinggalnya Eyang Jati Nur Alam sudah jadi hak miliknya alo aku ini nih nang bule si Kasep. Jadi siapapun orangnya tidak ada yang berhak untuk memiliki itu catatan rahasia. Oke? Dengan demikian siapapun orangnya, please listen me, yang berani ganggu kepada nang bule terlebih dahulu harus mampu menyingkirkan dulu si Jawara Idaman. Nih aku. Hai. Bisa dimengertoskan? Lain hulang-hulang gitu jika manuk piit? Nang boleh ngampagikeun panetepna kasih Petir samber nyawa jeung dua baturna bae terus nyarita. Dina karaksana Eyang Buana Putih harita sikap jeung caitana tenang. Anu didugikeun ku pun paman memang kitu kaayaanana. Apanan tos sakitu jelasna tang tosna oge tiasa kahartos sanes. Ambu kalamunyeng si tongkat naga langsung kasinggung ku sikap jeung caitanana Manggali. Harita nangtukeun sikapna pikeun ngalakukeun tindakan ka Manggali si Jawara Idaman. Hei, Gali Surali, Jawara Idaman, maneh geus ngahargaan ka tilu jalma anu datang mangrupa jago jeung jawara pinilih di dunia kajawaraan. Sikap jeung caitaan maneh jelas-jelas mangrupa panghinaan.
Mun memang kitu katang tuanana samemeh anu sejen ngalakukeun tindakan aing anu bakal leuwih teu heula nyingkirkeun maneh sagala surali. Si Jawa idaman, si goreng patut, si tangkurak, Kang Patir, Kang Merbabu, idinan kalamunyeung ngalakukeun tindakan pikeun nyingkirkeun ieu si wabalak segala surali ieu. Ki Patir si Samernyawa jeung Ki Merbabu si pedang panglebur wujud. Duanana meh bareng arungeuk tadang ngidinan ambu kalamunyeung si tongkat naga ngalakukeun tindakan ka Manggali. Harita ambu kalamunyeung si tongkat naga neuteub seukeut ka Manggali bari jarita deui. Gali surali. Iya, oke. Maneh montong make jeung ngakukeun jawara idaman sagarupa. Emang gua benar, jawara idaman yang disukai kaum wanita baik jande maupun perawan toh. Kaayaan goreng sopak kawas maneh kieu jeung eueuh ulat jago hayang disebut jawara idaman sagarupa. Anu puguh mah jawara tangkurak goreng sopak mah magali. Hai, up to you. Mangga terangkum. Kamu mau ngomong apa saja tidak akan ada pengaruhnya buat aku, si jawara idaman. Daripada kamu ngakuin si tongkat naga yang ada cuma ukiran hulu naga yang sedang calawak dan letik lagi. Eta mengira-ngira maneh punya julukan seperti begini kalamunyeung. Sikap jeung caitaan ambu kalamunyeung anu ngandung panghinaan dibales oge ku panglelewana Manggali. Duanana tinjurelat meulu ka tempat anu lega. Ambu kalamunyeung anu leuwih teu heula majuna rajang ngagunakeun senjata tongkat nagana. Angin sameran panarajang nebak kuat kana badan lawan. Manggali ngimbangan panarajang lawan. Jorelat plos. Manggali mampu nyingkahan panarajang nu jadi lawan. Nang bule ngelang nyokot regang garing anu ngagoler anu panjangna sasi kutus dialungkeun ka lebah Manggali. Langsung ditewak ku Manggali rek dijadikeun senjata keur ngimbangan senjata anu jadi lawan. Ambu kalamunyeung si tongkat naga jadi asa dihina. Ningali anu dilawan ngagunakeun senjata regang garing anu bakal digunakeun ngapendung senjata anu lanana. Ambu kalamunyeung ngabangun pasangan bari nyarita ka Manggali. Maneh montong ayeuna ka aing sagali surali. Si jawara idaman goreng sopak. Pegang garing rek digunakeun jadi senjata pikeun ngimbangan senjata tongkat naga. Teu lieur mas ya. Mangkalu kawas maneh geus moal diberi ampun ku aing. Tada siapa lanya aing. Heya. Jorelat cinong ambu kalamunyeung si tongkat naga maju dina rajang ngaronjatkeun kecepatan gerak jeung kekuatan panarajangna. Ambu kalamunyeung si tongkat naga jadi kageteun waktu senjata tongkat tadi takis ku senjata regang garing. Nimulkeun sora anu ngabelentrang. Ambu kalamunyeung ngajarijeg ka tukang. Sauk-sauk-sauk-tang jarijeg. Ambu kalamunyeung kadorong ngajarijeg mundur ka tukang. Bari merhatikeun uji lawan Manggali si jawara idaman ngingetan anu lawan terus nyarita. Hai, makanya dong kamu harus menjadikan ingat ya. Jangan waka nganggap enteng kepada anu lawan. Terbukti sekarang kan? Senjata regang garing yang aku gunakan mampu membendung menaki senjata lawan. Terbukti kan? Di tangan si jawara idaman walaupun hanya regang garing terbukti jadi senjata yang ampuh. Bener kan kalamunyeung? Lain nyengirs ya. Hai. Ambu kalamunyeung si tongkat naga beuki kahudang amarahna jeung ngarasa panasaran.
harita muterkeun senjata tongkat naga di luhureun sirahna. Senjata tongkat naga ngadadak dirobah samuhurung. Teu beda ti beusi asak menang meuleum we. Amu kalamunyang ngalepaskeun cekelan kana senjatana bari nyarita. Urang teruskeun siah tarungna Galih Surali, jawara idaman goreng sobak. Rasakeun kahebatan kakuatan senjata tongkat naga aing. Heya! Seruk, wush. Senjata tongkat naga muter kawas baling-baling, bari maju nyuruk muruk kalebah tangtungan badan lawan. Manggali ngabendungna ke senjata tongkat naga anu nebarkeun kekuatan hawa panas. Ngahebos kana kulit lawan. Tapi Manggali jadi kageteun sabab senjata tongkat lawan tetap muter ngarah kana anggota badan lawan. Manggali ngajorat pina tempat. Senjata tongkat lawan murukan di lawan anu pundah pindah tempat. Manggali ngabendung nakis deui ku senjata reganggarina. Tapi senjata tongkat naga masih tetap muter bari ngarah kana anggota badan lawan. Setiap Manggali ngajorat pindah tempat, senjata tongkat naga nyurumuk munturkeun. Kejadian saterusna waktu Manggali ngajolerat deui pindah tempat, harita ambu kalamunyeun ngajolerat maju narajang. Dua panarajang datang sekaligus mangrupa panarajang senjata tongkat naga jeung panarajangna ambu kalamunyeng. Waktu Manggali ngabandung naki senjata tongkat naga, di luar dugaan lawan. Harita amu kalamunya ngasupkeun panarajang leungeun katuhuna, ngahantem kana dadana Manggali, hiuk cinya cebrot. Dadah aku kena, bro. Manggali ngagerok kaget menahan ka nyeri, terus ngabangkieun menurut sababara lengkah ka tukang. Tapi gancang ngajaga kasaimbangan badana terus mancuhkeun tangtunganana. Amu kalamunyang jadi beki penasaran. Leungeun katuhuna newak senjata tongkat naga. Diputerkeun deui dina luhur sirahna senjata tongkatna. Saterusna dilepaskeun senjata tongkat naga anu semu hurung kawas besi memang asak neuleuh teh meunang leuwih cepet gerakanana bari muter kawas baling-baling nyuruk maju ngarah kana tangtungan badan lawan. Saterusna amu kalamunyang ge ngacoelat maju narajang. Manggali jadi nyihareupan dua panarajang sekaligus. Panarajang senjata tongkat naga anu leuwih teula datang. Manggali naki senjata lawan bari ngacoelat pindah tempat. Kakarek ge sukuna napak geus datang panarajang amu kalamunyeng. Manggali ngapendung panarajang lawan ku senjata itek hideungna. Porokaya amu kalamunyeng ngarobah tata gerakna mindahkeun arah sasaran panarajangna. Datang di senjata tongkat naga anu ngarah kana anggota badana. Rekat ku Manggali ditakis ku senjata reganggarina. Meh bareng jeung Manggali naki senjata lawan, harita panarajang amu kalamunyeng ngahantem kana careham lawan. Careham aku benang. Aduh balaya. Doain aku ya. Manggali ngagero kaget bari nahan ka nyeri. Terus ngabangkieun mundur sababa lengkah. Senjata tongkat naga masih muter kawas baling-baling. Nyurubuk maju nuturkeun badan lawan. Manggali ngarahu dina jor hatena. Dina kayaan keur ngabangkieun ditarajang ku senjata tongkat naga. Geus bisa kaijir dirina moal mampu ngabendung atawa nyingkahan datangna panarajang senjata nu jai lawan.
sameme senjata tongkat naga kena kana anggota badan lawan. Harita aya cirim anu ngajerat langsung lewat senjata tongkat naga. Jererak sekep. Barang gep ditewak senjata tongkat naga anu keur muter jadi eureun. Sarta senjata tongkat tadina samuhurung kawas besi asak meuleum. Ngadadak jadi pareum. Cirimu aya datang teh tetela geuning nang bule baraya. Dina kayaan keur kitu datang panarajang kalamunyang. Rikat nang bule ngabendung panarajang ku leungeun kencana. Bantrokan kekuatan tenaga lapisan ngelewatan dengan masing-masing. Harita lumangsung hiuk gas. Balukar tina bantrokan ambu kalamunyang si tongkat naga ngabangkieun mundur sabarengkah ka tukang. Nang bule ngagerakeun leungeun katuhuna anu nyeklan senjata tongkat naga. Seruk. Senjata tongkat jadi nyurubuk maju nuturkeun badana ambu kalamunyang. Tugue ambu kalamunyang ngaranyu kaget baraya. Tapi masih kena untung bisa newak senjata tongkat naga anu naraja ngarah kana anggota badana. Bari newak senjata tongkatna harita ambu kalamunyang ngajaga kasaimban badana. Terus mancukeun tangtunganana. Bari musirkeun perhatianna kanang bule, harita ambu kalamunyang ngomong dina jero hatena. Kasepatan gerak senang bule. Nu teu katuturkeun ku kasegetan panon aing. Dicewa ku leungeun senjata tongkat naga aing bisa langsung pareum. Aing jadi penasaran. Hayang ngabuktikeun tepikeun ka mana kamampuan ieu sedang bule. Nang bule mancudna tangtunganana nongongan manggali. Sugengkeun manggali anu geus mancukeun tangtunganana harita masih kene boga karep pikeun neruskeun tarungna. Tapi ngadadak ngadenge sora Rama Pamungkas. Tekedah maksakeun diri. Naraskeun tarungna manggali teu tekedah. Narah langkung enggal kaayaan tiasa diungkulan tos we kunang bule sabios tekedah ngiringan. Margi pikeun ngahontal karep kahoyongna eta tilu jalma bakal maju saserangan. Ngayonan ti lawan sakaligus bakal kamampuan sareng kakuatan nu aya di salira moal mampu dianggo ngimbangan ajen pangartina ti lawan manggali. Nang bule anu ngalos kaganggu waktosna tangtos bakal nangtukeun sikepna. Sangkan enggal tiasa ngungkulan kaayaan. Di mana tos rengse masalah ulah hila perganggaring pamasihan nang bule kedah dirawatan dijantenkeun senjata kanggo ngagentoskeun bedog anu sok dianggo ku manggali. Sakitu we nu kaduwikeun ku ramamanya. Sangeusna teu kadenge di sora Rama Pamungkas harita manggali nangtung digireun nang bule. Saterusna bari nyarita ka ambu kalamunyang. Ahai. Dengan adanya alo aku nang bule yang datang membantu, maka ketentuan menjadikan berubah amukan lamunyang. Siapa saja yang mampu ngungkulan ajen pangartinya nang bule, maka catatan rahasia akan diserahkan. Seandainya saja kamu tidak merasa untupan, bisa minta bantuan kepada bebatuan kamu, mau maju sekalian bertiga. Akan disini harapan sama nang bule mah ya. Alonya si Jawara idaman. Ahai, semoga aku mengertoskan. Ngadenge canti manggali harita ambu kalamunyang langsung nandaskeun. Hei, tangkurak goreng sopak bebengok. Pikeun ngungkulan ajen pangartina sinang bule, aing teu butuh ku bantuan. Sabab aing sorangan bakal mampu ngarubuhkeun sakaligus ngabinasakeun sinang bule gali. Hasok buktikeun kamampuan maneh sareng bule. Ngarasa kaganggu waktuna, ngarasa gancangna bisa ngungkulan kayaan,
harita nang bule nekadkeun dina hatena pikeun ngagunakeun kakuatan puncakna anu disebut ilmu pancar panunggaling pungkasan. Dina karakterna akibuana ireng sikap jeung carita nang bule jadi robah, kasar, ejeung, galak. Minta amu kalamunyang ngabuktikeun caritanana. Si tukang unyeng maneh montong loba bacot sia tukang unyeng. Mun heueuh maneh bakal mampu ngabinasakeun aing, buktikeun kamampuan maneh sia anjir. Saha wae anu geus wani ngaganggu kana katenangan aing dihajar ku aing mah sia. Diwawajah ku aing mah rungkat sakedeung deui sia. Hasok gancang rubuhkeun aing sia. Kalau unyeng kurang ajar ku aing bakal dirubuhkeun sareng bule sok cek loba ngomong sia breking led. Amu kalamunyeng si tongkat naga muterkeun senjata tongkat nagana dina luhur sirahna. Tapi amu kalamunyeng jadi kageteun sabab senjata tongkatna teu bisa robah. Teu bisa robah kawas tadi semua anu hurung teu beda ti besi asak beuleum. Malah waktu dilepaskeunana cekelanana senjata tongkatna teu nyurumuk maju sorangan muru kana tangtungan lawan. Nang bule yang cerikeun deui lawan anu saukur ngandalkeun keampuhan senjata tongkat naga. Maneh mah kalak-kalek kandalkeun keampuhan senjata tongkat naga anu kitu patut sageningan kala unyeng. Dasar si kala ucing mah ceuk aing senjata tongkat naga maneh geus kapokeun sakali cekelan ku kokod aing ge anjir. Hasok nu balik sia carungna sia kala uceng. Amu kalamunyeng si tongkat naga bedah amarahna. Ngarasa penasaran harita saga diri pikeun majuna rajang. Montong waka nganggap enteng ka aing senang bule kurang ajar. Anu jelas aing mampu keneh ngungkul anu dilawan deuleu. Rasakeun siapa rajang aing. Heya! Jelacung ambu kalamunyeng majuna rajang beri metakan senjata tongkatan nang bule teu ingkah di tempatna. Samberan senjata tongkat naga anu ngarah kana sirahna ditakis ku leungeun kenca. Sedengkeun panajang leungeun kenca lawan dibendung ku leungeun akatuhu. Ambu kalamunyeng kageteun waktu senjata tongkatna bantrok jeung leungeun kenca nang bule. Potong saharita jadi dua bagian. Sok wukek beletok. Dituturkeun ku bantrok na kakuatan talaga lapisan ngaliwatan leungeun masing-masing. Hiuk kebukeus. Amu kalamunyang ngabangkeun mundur sabalengkah ka tukang. Balu kal bantrokan tanaga lapisan. Sanajan masih kena bisa mancukeun tangtunganana tapi amu kalamunyang si tongkat naga mimiti kaeunteupan ku perasaan sentar sabab kakuatan talaga lapisan lawan tetela di luar dugaan. Leuwih kuat tibatan kakuatan tenaga lapisan manehna. Amu kalamunyang si tongkat naga nyelang ngareret ka Ki Merbabu si pedang panglebur wujud nu di reret surtis harita terus nyarita ka Ki Petir si Samarnyawa. Ka Petir, aku ora iso syukur penggantikan tarung. Aku mesti maju bantu si menyerang toh. Itu apa bantu si Munyang. Nganu ketinggalina wis ngerasa kedese ku nganu jai lawana. Bener hasok ku si laing bantu. Gunakeun sakabeh kemampuan si laing. Sinang boleh ngayunan dua orang lawan sekaligus. Langsung bakal dierekeun sok. Ki Petir si Samarnyawa. Ya tujuan kana karapna Ki Merbabu. Harita langsung Ki Merbabu si pedang panglebur wujud ngacuerat huncat
culung sarageneg terus mancuh dina tangtunganana digigireun ambu kalamunjang bae neuteub seukit kana boleh harita